hari uang anu ya geus beurit aduh geus beurit teh. Ya, Naon dis? keur naon di dia ente? Ya dis, wayahna kembang ieu mah lain jualeun. Hampura, ieu mah kudu tanya keula kasih doyak aya masa ek dibeli mah kumaneh. Sia mana jor-jor kana ngajual kembang deui. Aing mah nanyakeun maneh keur naon di dia ket. Mun keukeuh na maneh di dis. Yeuh, ieu mah nya. Nah, ieu heuh kembang ieu mah moal dijual, lain jualeun. Seteu dia. Aing main kegeblegna. Tanyakeun kasih doyak ket. Ieu aing nanya maneh keur naon di dieu, aing sok pusing ngomong jeung maneh teh. Ya, dis bisi maneh keukeuh teuing ieu kumaha yang dibeli heuh. Tungguan sugan aya si doyok kali heuh. Sugan aya si doyok. Ya, tuh kebenaran. Iya. Lieur aing nanyakeun manehna keur naon jadi nyambungna teh ka ditu ka dieu aing mah. Harap aya didengekeun ku aing. Yo. Kakak jadi ngageron mah. Doyok rek. Naon dis? Ya, yok. Si Didis teh muni keukeuh hayang meuli kembang eta tah. Udah urang teu waas ek ning dijual ku urang teh. Cen tanyakeun ka si doyok cen teh. Keukeuh sih mun hayang eta kembang eta teh. 12.5 kayak jeung rendang geus moal nyambung ieu sia malah. Kumaha dis nu jelasna? Kita bete naros ka rik-rik teh ang nuju naon di dieu cak bi teh ka rik-rik teh dari kakak nyambung kakak ngicak kembang sabaraha cenah. Sia mah Didis, sia mah mewek pek anjing ieu. 12.5 murah sia mah. Yeuh mun aing 12.5 sakebon itu aing dibeli anjing. Pisan ka hayang sia mah beuli kehe 12.5 murah. Ang begitu nyambung wae enggak pusing lah kudu kumaha teuing ieu geus kieu. Jiji mana itu kira-kira? Didis, yok. Ek kereta 8.000. Kumaha teuing ah? Begitu nyambung wae, tanggalkeun wae ya. Si obrod ku aing sia nya anjing gegreg. Rek, pang dikeun motor ka Mang Wawan ya. Randa hoream ka dituna. Siap dis. Udah siap-siap ari teh nepi heuh. Cik, aing daguan di dia. Goblok anjing berat. Si anjing. Ya, kemana tuh dia? Ya, aing. Aing leuh baturan. Satu siap dia mau makan we. Belasan. Leuh baturan jeung biasa gala. Alun. Cagerna ente tas di mana eta motor? Pan tadi teh ku si Didis motor aing teh dibawa ku ente. Ya, Wan. Urang mah nya lungan si Didis ieu teh heuh. Kata lagu si Didis. Motor si Didis ek digadekeun itu. Ibu teh mah teh butuh yang beli beas. Motor aing itu mah digadekeun kumaha sia? Motor aing. Ih, moal dilepas Wan. Ek digadekeun 150 sama jang beli beas si Didis. Ieu ari ente itu motor di saha? Hah? Motor di saha? Motor aing digadekeun ka aing sugan edan. Urang mah teu ngojek ina mah libur. Geus anjing. Urang keur nongkrong di hareup panggil si Didis. Nah, cek mana teh pangagadekeun motor ieu ka si Wawan sugan bogaeun duit. Motor aing, budak motor aing itu motor aing. Anjing teuing moal balik ngobrol jeung sia mah motor aing keur koek digadekeun ka aing. Wah edan sia teh. Goblok sia teh. Anjing aing mah Anjing. anjing. Ngomong. Oh, sia anjing. Oh, saha itu euy. Barudak aya subrat-subrat ngagandengkeun pisan. Barudak mananya eta urang mana? Ayo subrat-subrat. Aya cilaka gitu. Anjing mau bukan kali. Menawi aya naon ah? Ulah tarik teuing mah motor bisa labuh. Naik ke mana tuh? Jalan leutik ieu. Ih, paling keur nyobaan motor, tarik mas rame. Nah, balap we. Nah emang wani gitu motor gitu. Geus lah ku mangkewe. Malah ngarece ngarokok. Wani kitu jeung ieu. Ayo. Wawan,
Duh. Tas di mana? Dahar ya? Buruk dahar. Aing mah ya. Boro-boro aing yang dahar. Aing kemarin pun perum tipu mohon nipu aing lah. Aing mah. Geus ulah ngurus-ngurus perum dahar tuh liwat hanu Mun. tahu tuh. Lah, aing mah tahu nawe sih ya. Ulah ngurus-ngurus perum sok ayeuna mah dahar heula engke geus dahar tak karek nguruskeun duit perum. Urang teh harita teh KPP dahampurana we. Bayar ayeuna da aing butuh. Gampang sok dahar heula teh dahar. Mang aing mah ya da aing butuh pisan. Aya Allah. Ieu harita teh urang teh KPP pisan ayeuna lagi pemajikan gering aing wayahna we ayeuna lagi tulungan deui 200 wayahna ayeuna mah aing moal ngabohong malu udah gade Pinjem deui nya. pinjem duit aing 200 Nah, malah gajian baik kira dibayarna. gampang Puluh bayarna. mangadang mah kan pager kumaha Aing suku teh euy ka balad euy. Bener teh pemajikan beri. hah gering mangadang bener Bener mah. Hah? Tadi genan karunya panas awak heuh. Karunya bereannya mah 200 mah. Ya tuh mang ya. Alat mah. Aing karunya euy. Ya, 200 tah. keur bager manuhun Heeh. ya urusan Sok pareson cing tare cager heuh. Kan wayahna heuh. Kan boga mah buat bayar suka ame enteng nginjem deui. nuhun pisannya Oh. nuhun pisan urang ngampura ye narima hutang nu bareto nuhun pisan da urang moal lila urang merek inditnya aing udah seru mas anjing mah daripada saya 200 gimana we beli suaranya Bengkel pangmukakeun urang aya perlu lain ngadaguan jalma ke motor. hah apa ayo siap gaskon alam Oh, tungguan we lah kumana nya urang aya perlu lah. gampang tinggal mawaan mah yok ah aya kan we nah rumah si doyo ek pina jangan geus sekarang nanti dia oke si mah doyo baca tentang Sam yuk bantuan yuk kemana kita pindah tengah yuk bapak mana masuk ini pindah ke mana kita bawaan barang badengal itu ke hati kok oke bantuannya benar kita astagfirullah nakal saja tok kamu kata tetap saya tempat kok tempe mah pakai nanti mana ini kita Sukesa oh iya Raka Yok. Yo, ada pindah naon ieu teh? Mimitina ujug-ujug yang pindah mah. Ai mana yang dirasa yo si Maroyok teh bapak ente Kumaha? pindah kita pengelolaan barang Jokion lo teh dua ngejanterkeun tah nama kudu bela tah salah tah Nah, kemana bapak urangnya? Oh, we. yo ayo poe teh ka mana Nya deui. mana aya mana yang dirasa tuh kok Lamun kuduaan mah malah anggeus nepi ka Indonesia teh ieu teh. yo sal iya mun kuduaan mau anggeut nepi ka Indonesia oge udah mana Ayo ke mana teh kuina teh? enggak sok teh mah kabar sudah antarkeun pulang pindahkeun di sisa pakai aingnya Paisal, nah kemana kerja teh kuina Paisal? Nah, kapan cek mangbudak dipindahkeun ka ditu, Pak? Aduh, nasi asupan arenan. Aing wanita teh buka bengkel aing minahkeun teh kuy kunyuk. Kalau ada Maroyok saya teh aing yang nu kolot jadi bantuan ku aing saya teh ngerasa oh saya bapak seneng